Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Angkus anu ganteng teh sa Honolulu Saurabi. Dina dinten ayeuna sim kuring bade neraskeun deui hanca anu katunda dinten kamari, hanca dongeng Sunda anu janten judul Si Bogel episode 14. Mugi-mugi dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring dinten ayeuna teh janten panghibur tur pangbebenah kana mana. Kanu tos kenging rejeki khusus mah rakawis icis tong hilap sodakoh nanya mun. Yuk pemirsa, urang dangukeun deui saserengan kumaha jucung nangeunaan Si Bogel episode 14 dinten ayeuna teh. Yuk semon sanggeus nangtung Si Bogel teh sanajan manehna masih kena dina balong deet bari teu tingalieun puyeng nempol si Susilo teh katampon aya 2 domeh bieu meureun cigana teh tas dibalangkeun ku si Susilo. Sanggeus nangtung kitu Si Bogel teh ngomong, aduh aya doang, astagfirullahaladzim. Oi, jadi aduh musuh orang dengannya, aduh Jawa nyari deh, ya walikat orang, baju basuh kotor Jawa, benang kuletak orang teh lain rek tarung adu jajaten kieu atuh kebon Mang Usen teh. Aing cek Si Bogel mana teh bari nempok kana bajuna anu barasa tur jeblok ku leutak tina balong. Pas keur nempoan bajuna kitu ngadak-ngadak si Susilo teh plesat gajrong deui ka arah Si Bogel. Bari narajangkeun purupna anu sagede gaban. Cebrod eta mah pas beunang pisan kana banget Si Bogel. Si Bogel nganceng tina balong eta teh. Buak beunang kana pagar balong. Bukeun karung ka eta pagar. Ngarek terungkat kumaha da pagarna tina kai atuh. Plesek eta mah. Brak Si Bogel teh ngaceleng ka sawah anu aya dina deket balong Mang Usen eta. Aduh banget orang aduh ya Allah abi dikir-kir padahal abi teu boga salah kanaon. Cek Si Bogel mana teh bari dina posisi nangkuban. Tapi untungna mas takana geus cengkat sirahna hungkul mah. Da mun teu cengkat kan teu bisa napas atuh pamirsa. Si Bogel teh nempo ka arah hareupna manehna. Katempo geus aya si Susilo keur nangtung dina galengan. Ata jelema menitung toingan pisan. Aduh getihan nih. Kuring
Iya cek si bogel main teh bari nyusutan irungna nu getihan nage pinu geletak tapi nyaho yen tina irungna manehna keluar getih kami bere ngabasuhan kana bibirna aduh iya mah mulai dicicingkeun ya ya Allah cek si bogel itu nanti bari cengkat mainan nangtung euy ana beuki kotor awakna komo ieu kana sawah pelesek coba pinu keletak sarua bungetna ge disusutan ku si bogel teh bungetna ame jelas nempok di mana si Susilo teh aduh pas keur si bogel keur nyusutan bungetna kitu si Susilo anu keur ngajanteng dina galangan seuri bari tuluy ngomong karunya coba ocang teh masih keun eta mustika da moal atuh kabeh dikitu-kitu mah sok atuh ocang pasikeun ke dieu atuh ke dieu kabdekeun cek si Susilo gitu nate bari ngasupkeun dua leungeunna karena saku manehna saku calanana si bogel nganu ngadenge si Susilo geus heuri kaos kitu deui tuluy ngomong ka si Susilo ngana ae aing tak apa naon aing mah nangeulan najongan necehan kurang ajar nih tuh gak salah sanggeus si bogel ngomong kos gitu manehna teh nangtung deui pancuh masangkeun kuda-kuda tas gitu pas sanggeus si bogel masang kuda-kuda kawas anu arek nyerang ka si Susilo ngomong bari ditungtungan manehna teh ku narajangkeun deui panarajangna tajongana ka si bogel erek ngalawannya sok atuh hok ya hat cek si Susilo ngerangkeun tajongana ka arah si bogel tapi basa keur tajongana rek keuna pisan ka arah dadana si bogel kadang-kadang karasa ku si Susilo teh aya hawa tanaga lapisan anu sakitu gedena keluar tina awak si bogel pas dina nyarangkeun panarejang kitu kacampur ku si Susilo teh sewaktu kaget atuh aita tadi henteu ngarasakeun anu aneh kaos kitu nya ngarasakeun hawa tanaga lapisan anu sakitu gedena ayeuna pas keur erek narajangkeun pisan pas rekeuna pisan panarajangna kamusuhna kadang-kadang mainna ngarasakeun kasoak-was kitu eta mah pas keur soak kitu cedak beungeut na si Susilo teh diteungeuh ku si bogel ngaceleng eta mah tajonganna mah teu beunang ka si bogel kaburu dicingkahan ku si bogel
si boge malik narajangkeun pananggeuna pas pisan kana banget na si Susilo na ngaceleng ka kebon gorobas gedebut eta mah si Susilo ngagedebut kana tanah. Aduh nyeri. Kelo pisan ieu teh budak teh. Cek si Susilo bari ngarabakan banget atuh leungeun kecana teh. Udah manehna teh nyage kolot tapi kulimis. Karena perawatan banget teh ngajaga pisan. Tadina ayeuna manehna teh kateunggeuh ku budak ngora beungeutna deui eta mah reuwas wak pacampur ambek anu karasa ku si Susilo. Ada goblok pisan ieu teh kurang ajar. Anjir sih ya. Susilo tuluy cengkat manehna teh. Pas karek cengkat manehna tina nang karang ngabobengkangna karek nangtung pisan. Gedak eta mah. Mastaka beulah kencana diteungeuh ku si bogel make turna. Gudubrak si Susilo teh nangkalak deui bari sirahna teh karasa nyeri pisan ku manehna tur dicekelan deh ku leungeun anu katuhu. Aduh goblok ya, aduh nyeri kieu, si bogel anu ieu tas nyarangkeun turna kana hulu katuh si Susilo mainan nangtung nurutan kawas si Susilo pas tadi keur di kebon. Tengah nanya mas mang sa Susilo tengah nah pan dijitukeun sok tengah pisan sah. Ada orang teu boga salanan toh. Make jang ngarang kana tadi. Yes ya, rasakeun sia. Cek si boga bae ditungtungan kumaha tajong eta. Tonggong si Susilo gedung. Golosor eta mah. Si Susilo ngagurusuk balik deui kana balong. Tapi henteu nepi sakabeh awakna. Manehna ukur setengah awak masuk kana balongna teh. Ai tina bojana geun kasupkeunna mah encan nepi kana balong ngantina sirah we ukur samat luhureun bujal. Aduh. Cek si Susilo kitu teh bari cengkat ngangkat kedua leungeunna supaya manehna sirahna teu kakeum kana cai balong. Sanggeus kitu si bogel teh gajeleng ka deket si Susilo bari ngomong, mang saya waktosna amiarsa mah tuh cak urang tuna heula ngeunaan si baoge dinten ayeuna nya anjing urang tapangdang deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu ganteng teh. Yo
Mugi-mugi dongeng anu tos dibidangkeun ku simkuring tadi teh janten panghibur tur pangbabenah kana mana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.